segala rupa oge jelema na heula nu kudu alus teh. Nu kudu dibebek mentalna teh mah. Kitu. Nu matak ulah gurung gusuh teh. Ulah getah sarupateun eta nu kitu teh pagawean setan teh nu kitu teh. Gurung gusuh teh. Getah sarupateun teh. Heeh. Ulah ditaruh. Tak urang teh ngabogaan hiji budaya, ari budaya urang teh anu aya patula patalina jeung peradaban, ari budaya di urang nete taraje ninsak hamalan nungtik lari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan mipit amit ngala menta malapah gedang kaituna teu melengkung bekas nyalaan jadi moal cilaka ai urang kitu mah nya eta bener kan cek agama mah teh antal mautu qoblal mautu kudu bisa maut saacana mati beh dieuna saacana nyieun hiji pagawean teh pikir bulak-balik nah eta pigawean teh picilakaeun pisalamateun Assalamualaikum dulur-dulur sadayana tepang di sareng simkuring tong hilap like komen sareng subscribe anu teu acan subscribe tong hilap subscribe wilujeng ngadangukeun tapi ayeuna mah didenge-denge teh karunya teh euy karunyana heeh kaayaan di luhur geus antara lembaga geus silih baeudan silih serang silih gorengkeun silih cokelan kasalahan akhirna tukang newak ditewak tukang ngahukum dihukum tukang mariksa dipariksa nanaonan aduh kateuy cek urang kuning mah atuh geuning cek urang mah jelengka gila-gila kan heeh jalma teh jiga nu rek sama meunang kagila-gila keding urang mah jelengka eta di parapatan eta geuning dina di Kadipaten di Borojo aing ngawayang geuning tos di Subang ka Kuningan kaliwat ka dinya pan heeh ai sinen teh kenunutan tukang beca atuh geuning cenah geuning sinen mah digoreng patut da teu dangdang pan meureun keur ngadahdir dari sada ai dangdang ai dina mobil bari sare heeh Aijig teh ka Ciwaru. Beda deui adatna teh. Logat. Budayana. Logat. Geuning karek sumping kitu muhun. Manehna nu nanya, manehna nu ngamuhunkeun. Alah ampun. Rupina teh acan tuang panginten muhun. Cek manehna teh. Aing teh sing ngajawab atuh kieu ngalamun aing. Alah ampun. Eta tina cai meureunnya euy beda kampung sok beda lagam logat teh beda logat da ka Kadupanak geus beda deui di Kuningan langsung ka Cianjur Selatan ka Cianjur ka ditu Sinang Barat datang berang teuing ka itu teh baru kitu karek datang we kieu waduh najis deh ka euy nacis aing eta dewek di Kadupanak aya kebon eurih kumaha belian ku aing teh aya 5 hektarna mah kebon eurih tadi itu pelakan rambutan araneheun panggeus bareureum teh baru euy kebon pasir rambutan kuat barum diheujeunkeun teh mah nepi ka kuat barum kawasan mun urang mah mun bareureum kitu eta mun urang mah ieu mah kuat baru mending kawasan di Sengor aja logat rupa-rupa di Cianjur langsung ke Banten geus beda deui lagamna deui logatna teh heeh kumaha teh dah kitu daya karek datang eta alah ampun panitia eta gerak paraban panayagan paraban memang naik teh meri salaki kuring geus datang kakang palai ngaleut naon salakina teh bari leumpang
buru-burunya gerana rasai akang hayang cai kopi tah lamun rumah tangga geus kitu buru-buru bawa ke rumah sakit jiwa garelo geus karoclak gitu Kang. Jadi hartina sholatullah salamullah teh dina prak-prakan nama dina gawe nama sopan santun ramah tamah DP handap asor tenggang rasa perasaan bener rasa jeung ta eta gedekeun ta eta sholatullah eta teh salamullah ala toha rasulullah rasulnya bener pan salam disebutna ge salam gerape mangpaat bener kahayang tekaran itu Lin ieu mah karek nepi nyanyi boga rasa geus nepi boga rasa geus dume menang duit tina nyanyi padahal duit nu dipake meuli hakaneun jadi waduk kitu kan itu nama bener moal naon rokok sia loba aing oge cicing lana jempe aing keur ngomong udah deh kumane kaya mantong dicarekan atuh dan usaha teh alah kan bae lain eta tukang rokok mun molotot ka aing ceuk tukang rokok ge sarua we cenah aing oge jeung sia keur usaha euy pek cing payu euy jasa gubernur ieu euy eta teh murukan teh urang tiasa silaturahim ayeuna gubernur Sabalemur bener bisa we pan urang tiasa silaturahim urang cokot hikmah na we urang mah nya sanajan ku jalan dagang jalan naon ayeuna tingali nu jualan martabak nu sate baso ulu teu saeutik eta teh manyangkeun hirup bener keur maraban anak pamajikan anak keur nyakolakeun anakna nu dagang itu tuh canggih pek pikir ku sia dagang celana jero nya jadi ulah dina nyanyi uang wungkul ulah boga rasa geus nepi ceuk urang kaler mah bahasana bahasa kaler it not the song but the singer behind the song apa arti itu lain nyanyi na wungkul nu kudu alus teh tapi jiwa penyanyi na tah nyo anu ayeuna loba nyanyi na genah sorana kata-katana alus tapi penyanyi na narkoba Masya Allah jamaah oh jamaah alhamdulillah lain ku tetereuleunganana geuning jeung penek nih jeung jalma-jalma penek nya sarupa we jeung aing gitu tah alah eta turuk tak tirik-tirikna geungan da gitu tuh ciri sabumi cara sadesa teh kitu siling ajenan ciri hargaannya kan heeh jadi nu sakur nu kadenge nu katampo teh kudu jadi ilmu tapi jangan nu mikir nya gitu jangan nu mikir ente mikir mah jadi lain nyanyina lain ngadalangna tah jiwa dalangna nu iman teh it's not the gun but the man behind the gun apa artinya behind jadi lain bedieuna wungkul nu kudu canggih teh tah nu nyakel bedieuna dah bener mental spiritualna da mun mentalan mah ka mana we bedieulkeun eta sagala rupa oge jelemana heula nu kudu alus teh nu kudu dibebek mentalna teh mah kitu nu matak ulah gurung gusuh teh ulah getah sarupateun eta nu kitu teh pagawean setan teh nu kitu teh gurung gusuh teh getah sarupateun teh
tak urang teh ngabogaan hiji budaya ari budaya urang teh anu aya patula patalina jeung peradaban ari budaya di urang nete taraje nincak hamalan nungtik lari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan mipit amit ngala menta malapah gedang kaituna teu melengkung bekas nyalahan jadi moal cilaka ayo urang kitu mah nya eta bener kan cek agama mah teh antal mautu qoblal mautu kudu bisa maut saacana mati beh dieuna saacana nyieun hiji pagawean teh pikir bulak-balik nah eta pigawean teh picilakaeun pisalamateun atawa ngarugikeun batur atawa menguntungkeun sakira-kirana bakal nguntungkeun batur nguntungkeun urang nguntungkeun negara jeung bangsa pek pigawe silahkan kamu bekerja di pabrik nya genep ribu, genep ratus, genep puluh, genep ayat 835 ayat leuwih eusi na ayat tungtungna untuk orang-orang yang berpikir eta nu berhasil makang nu berpikir yo pikir geus ya isu krek mikir manuk naon teh ik-ikanya itu tadi soang kaak meureun teh soang keur bobogohan jeung Cina jigana ai sia pikiran teh kemana karep we tah ieu teh budaya urang teh loba diruksak euy loba diacak-acak investor usaha di negara urang yeun pabrik bener mukakeun lapangan kerja ngan ekosistem diruksak air rezeki dibawa ka itu air lingkungan hancur limbah we loba tah seimbang aya daek nanamkeun modal di urang mah tuluy manehna teh piraana nyieun permen pira oge atuh mun urang mah kudu adaptasi jeung budaya nu di urang atuh dina bungkus-bungkus permen teh gambar si cepot si dawala Gatot Kaca ieu mah Superman Doraemon da budaya deungeun teh mah dina cangkang Super Blue dicekok barudak oge nyonya PS we di imah teh di imah kadienakeun Power Ranger ya kadienakeun HP nu dicocok teh geuning kadiekeun HP ku budak SD geuningan teu naon eta oge ngan ulah cudog-dog tinggal iga tah eta artina seimbang bener kan ieu kendalana teh loba sabenerna lain budaya urang anu pareum tapi mode khusus dina wayang lain wayang anu pareum padahal apresiasi nu nonton anu naek anu ngaronya dalang tinggalin dina sekolah formal tinggalin ai nu lalajo ngadengekeun berita nyo internet Facebook maca koran Facebook ari dalang teu nyahoeun nya tinggalin ai dalang nyonya odoran batur geus tadi dia dituntut ari dalang teh nyaeta kudu adaptasi jeung apresiasi tiada hari tanpa inovasi bener cenah eta jenuh nah jenuh oge teh ilmu yang nu mikir naon jenuh itu nyaeta motivasi untuk berinovasi berkarya heeh nya mikir mah ayo mah mun teu payu teh nyalahkeun ka Allahna naon kitu bener loba nyalahkeun ka Allahna teu teuingeun Allah kitu da urang ge sarua boga abdi teh salat di keureuy tapi naha teh nyamung-nyamung wae sangsara balangsak wae kitu da bohongan teu fokus nya da mang pikiranana meureun bener kan da eueuh tugas laksanakeun salat aya oge aqimus shalah nya eta adegeun bener ngaran-ngaran ngadegeun salat mah tong boro hakikat teh syariatna batur geus ngadegeun tower 180 derajat 180 derajat diadeg-adegeun tower di tiap-tiap posisi sanggeusna diadegeun manehna usaha tina HP pan hubungan urang ka Jakarta oge teu jam-jaman halo
halo ku cukup ku halo nepi indungna nelepon ti Kuningan halo Nyai cager mak sehat kumaha usum naon di Jakarta usum demo usum banjir bener kan usum sali omongkeun lembaga jeung lembaga silih gorengkeun mak yang lembaga atuh merukan kue ngapa lain lembaga marukana meureun saderajat jeung martabak merukan roti bakar tapi urang teh kudu geus nyaho nomor nu rek dituju nah nomorna aya nya bener Kang cenah eta kuring manaha cenah ieu teh teu nyambung keneh HP teh boa teu dicas bating karep ieuna boa meureun maneh teh tara ngaji tara silaturahim tara syukur bawa pulsaan cenah eta teu nyambung keneh boa eueuh pulsaan tuh boa maneh teh tara zakat hirup teh tuh dawa sinyalan wae gini kan heeh atawa digadekeun HP nya ta urang teh syariatna kitu hakikatna jiwa raga urang teh loba digadekeun kana urusan dunya wah jadi poho kana urusan akhirat dah hirup ka konengan teuing mereka tah pikir ku sia bener karasa isu ke salat adegkeun salat dina salat na wungkul weh salat teh aya 3 huruf naon wae tuh teh nyaeta shod lam ta ari sodna naon shodna teh sidkul qauli hartina teh bener ucapanana ngaran-ngaran nu bener ucapanana ngomong tara dibarengan ku bohong ngadek sacekna nila saplasna nya ceuk nyana lain ceuk lainna mun panjang teu wani neuteuk mun ponok teu wani nyambung mun condong teu wani motong pas ngomongna tukang salat tah ailamna ceuk Kakang dieu lamna teh layinul qalbi naon hartina leuleus hatena ai ngaran-ngaran jelema nu leuleus hatena sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado landung kandungan lair aisan malapagedang kaituna teu melengkung bekas nyalahan oh tuh geuning eta nu katilu ari takna naon takna teh tarkul ma'asyi hartina geus ngajauhan kana rupa-rupa pi maksiateun tupina dijauhan komo maksiatna bener kudu geus jauh tina eta mah tak kitu euy sae Kang kartos matak salat di keureueuh tapi teu nyambung-nyambung wae ka Allah ka gaib-gaib heueuh introspeksi diri karimawas diri dina diri boa loba gambar tadina hate loba bayangan bawa aya gambar sato aya gambar jelema gambar jelema nya gambar monyet gambar naon-naon rupa numpuk tah loba gahayal dina otakna nu matak dinas ku kiai cenah di imah teu meunang aya gambar ucing aya gambar anjing aya gambar jelema oh eta teh ai suka padahal lain imah anu diheesan tah ieu dah jero hate nu kalingkung ku wawangunan nu katingker ku papageran katincak ku tatapakan nu matak di dinya aya weh kalimah turun kul hu Allahu ahad kul bejakeun ka Allah we hiji tujuan teh fokuskeun da ieu mah kaganggu ku jelema mode salat jelema geuning hayang kapake ku mitoha woh ni salat tohor oge 6 rakaat aya teh aya gambar teh aya gambar jelema na hatena bobohan hayang kata aya gambar mitoha hayang kadangar ku mitoha atawa salat di keureueuh gambar sato numpuk dina hate naon kekedemes barang batur hayang dicokot rezeki batur dihakan tah nu korupsi nu kitu teh lain jelema teh naon Kang sato da kadedemes kadedemes paduli teuing kasinggung ge ah bae Kang tong baru kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing paduli teuing nah aing mah ngomong batur mah demo nah aing ngomong ulah boleh kita poka tapi demokratis Pancasilais naon sababna abeh dilindungi ku undang-undang ulah tarik teuing bisa aya nu maehan jelema ayeuna tong ngarepotkeun teu dipaehan ku sia ge kitu aing bakal modar
lain bisa anu ngaduruk jelema mah sensitif bisa yang ngaduruk akang nyeun deui we aing mah kai loba tapi akang mah teh geli jeung aing akang mah nah da aing mau anu mecat waduh lain pegawai negeri nya Kang urang mah nya benar lain gitu. pegawai negeri urang mah tapi beunghar nu beunghar we kitu sia teh aya dalang nu teu boga gamelan wayang padalang na atuh anu Agustus wungkuna beuna aya akang mah da ngabulah sanajan sakumaha Pak Asep payu deuleu nah sanaya hiji kajadian naon Pak Asep ditabuh ku nu sakarat da bahaya dulu nu ngalamar ngawayang padalang itu pun bapak nuju sakarat pelai dipanghiburkeun ku wayang golek tapi mun aya nu sakarat ngawinkeun sama Jonathan bener kan nya bener kan gitu ieu mah obrolan ti peuting obrolan we ulah tambah tunu sore lah ngan kudu seuri heula lamun ngobrol kieu nyata dihibur heula naon sababna sabab nu seuri mah bersih hatena geus sok tingali sabeungeut nu baeud hatena keur kumaha sok keur susah keur bingung kieu ditanya oge teh balik nih kieu teh hatena keur ruwet teh keur pakusut coba nu seuri mah bersih hatena tak keur bersih sup ayat itu baka nyangsang teteh baka nyangsang teh nepi ka imah sarengeh mana teh seuri sorangan ai keur bingung mah keur kusut da ese asup gitu dah jelema mah lumayan teh seuri 1 menit teh lumayan nambahan umur 5 menit ada eta teh eta wanji iya cenah aya nu balik ngawayang cenah ti bubut nepi ka paeh aya seseurian teuing teh meureun ai kana rem poho bener ampun euy nah kitu nya hikmahna teh urang teh bisa silaturahim gitu dah tapi dah bener euy naon kan kudu ngahiji urang teh kudu babarengan leres searah satujuan museur dina hiji tujuan eta keur kapentingan negara jeung bangsa ta eta kahayang teh kitu ulah nepi ka aing-aingan ulah paki-akian ulah pagirang-girang tampian ulah paki-akian tapi ayeuna mah didenge-denge teh karunya teh euy karunyana kaayaan di luhur geus sok antara lembaga geus silih baeudan silih serang silih gorengkeun silih cokelan kesalahan silih cokelan kasalahan narek iraha balalerna akhirna tukang newak ditewak tukang ngahukum dihukum tukang mariksa dipariksa nanaonan aduh kateuy cek urang kuning mah atuh geuning cek urang mah jelengka gila-gila kan jalan mati jika nu rek sama meneh kagila-gila keding urang mah jelengka urang mah jalengka eta di parapatan eta geuning dina di Kadipaten di Borojo aing ngawayang geuning tos di Subang ka Kuningan kaliwat kadinya pan ai sinen teh kenunutan tukang beca atuh geuning cenah geuning sinen mah digoreng patut da teu dangdang Pak beureun keur ngadahdir dari sada aya dangdang aya dina mobil bari sare hiji teh ka Ciwaru beda deui adatna teh logat budayana logat geuning karek sumping kitu muhun manehna nu nanya manehna nu ngamuhunkeun alah ampun rupina teh acan tuang panginten muhun cek manehna teh aing teh sing ngajawab atuh kieu ngalamun aing alah ampun eta tina cai meureunnya euy beda kampung sok beda lagam logat teh beda logat da ka kadupanak geus beda deui di Kuningan langsung ka Cianjur Selatan ka Cianjur sekapak ka ditu Sinang Barat Barat datang berang teuing ka itu teh baru kayak gitu karek datang we ya kieu waduh
najis deh kau. Najis ai. Eta dewek di Kadupanak aya kebon euri. Kumaha? Belian ku aing teh. Aya 5 hektar na mah. Kebon euri tadi itu. Pelakan rambutan. Araneheun panggeus bareureum teh. Heeh. Baru euy. Aduh. Kebon pasir rambutan kuat. Barum. Dihujeunkeun teh mah. Nepi ka kuat. Barum. Kawasan Mun urang mah mun bareureum kitu nya. Eta mun urang mah ieu mah kuat. Barum. Mending kawasan di Sengor aja. Oh. Logat rupa-rupa. Ih, Cianjur langsung ke Banten. Ka Banten. Geus beda deui lagamna. Beda deui logatna teh. Heeh. Kumaha teh? Dah, gitu daya ke karek datang eta. Alah, ampun. Panitia eta geura paraban panayagan. Paraban memang naik teh meri. Lain burukanana urang teh soang benernya. Barukana mulai panayagan teh soang. Alah, ampun aing. Parah-parah. Sok Dan umatak aya we kecap ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana saling ajenan salin hormat teh didinya. saling hormat heeh da aloh nu ngajadikeunana atuh kitu nya Daloh lain urang. budaya teh beda-beda ciciren bangsa teh budaya teh beda koki, beda masakan teh eta. nya gitu euy. Daloh lain urang Banten, lain urang Kabupaten. Halus tah ngomong euy. Model aya jelema anu pamadeganana di urang iman. Di urang Sunda. Kumakan pada Engke di alam kubur bakal ditakon eta teh heueuh. ku malaikat ceuk dewek ditanya cing teh ku bahasa naon akona? Cing. Bahasa Arab. Oh lah kumaha cenah. Bahasa Arab. Keukeuh we di dinya. Pamadeganana teh. Wah. Ku dewek di korehan di heureuyan. Kumaha cing? Cing teh cing pangmilariatkeun dina Quran aya nu nyaritakeun malaikat urang Arab. Lain bener. Ngalamun mana teh. Bingung banyak kan. Heeh, atawa cing teh Allah. Ai Allah urang mana? Urang Arab lain. Mana teh bisa ngajawab. Nah, teh cing teh nyanyahoanan mungkin jeung ku bahasa Arab nu nya. Anu ditanya itu tuh iya. Nah, cenah ku bahasa Sunda lain, da Allah mah lain urang Sunda. Nya, Bener kan. tok sia pangihkeun da bahasa naon sok. Engke. Teuing poekeun nya basa baheula meureun Kang. Aya beja ieu mah Kang. Ditanya teh abdi ti tetangga ti ustad di ditu teh manjer muka cenah geuning. Eta teh kumaha pi jawabeunna? Manro buka kitu belegug sia teh. Lain manor buka sia teh. Aya nu kadua geuningan jamika naon gitu. Mana biyuka nah sia teh. Sore aya nu katilu babi buka cenah gitu. Oh. Tah kitu teh jadi keukeuh we di dinya pamadeganan teh cicing mun urang mikir. Ngajeng-jengnya kan. Heeh, model dewek ngalungkeun rokok ka luhur peng sabungkus tah lungkeun. Ragrag deui moal. Ya ragrag. Ka mana ragragna? Hadap. Naon sabab ragrag? Jambereun berat akang teh da rokok mah berat. Tuluy katerima ku leungeun. Berat. Berat. Tah kabeh ge kitu jawabanna teh berat. Ragrag da katenyo. Katenyo ragrag sabab naon? Sabab dialungkeun. Ajak akang kumaha? Sabab berat. Di dinya we tah eta jawaban teh teu make ilmu. Ajak akang kumaha cik? Coba nanyakeun ka nu sakola SMA, naon sabab ragrag? Abdi mah teu sakola cik naon. Sabab ku ayana gravitasi bumi, daya tarik bumi. Genyot. Ta eta jawaban make ilmu. Oh, bener kok. Gravitasi. Atuh bisa, tetep we diragragkeun da berat gitu. Di dinya we ngajedog ku negara teh. Asa meunang bener. Karasa ku urang bodoh teh lin. Nya. Model ayeuna sok ari panon poe biji ti mana? Di wetan. Panon poe teh biji ti Wetan.
percaya mana panon poe biji ti wetan percaya sapopoe kuring mencrong panan poe ti wetan bijieuna teh bijieuna tah pageuh we di dinya eta teh jawaban teu make ilmu coba lamun make ilmu da panon poe mah cicing da bumi nu muih heuh tapi rarasaan abdi apan ti wetan akang tah jadi kaciri sia teh karek nepi kana rarasaan encan nepi kana rasa nu sabenerna goblok dengekeun atuh ja kok ngajawab kok dicarekan tah kitu nu matak wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tah eta pake bahasa eta mah universal deuleu cara makena kumaha atuh da aing ngomong unggul mah hah aing ngomong unggul mah bisa atuh sedep tanyakeun ai urang Jerman batukna kumaha sarua jeung sia sarua geuning urang Cina sarua lamun disunut panasieun ngagurubuk sarua sarua jeung sia sarua sanajan beda basana sarua beda kulitna beda sarua eta sarua koplok eusina mah kumaha lamun urang Jerman kadahar uyah kumaha rasana asin Aisyah asin nyata aya di saruana da beda satu sesebutan cek urang mah uyah cek Jerman mah hondiko kawan tuh sada nunya pakai hondiko nanti ku jauh-jauh tah gitu bisa apa ngobrolna di rumah sakit jiwa teh gitu tah nya nya model dewek kieu we sisi jalan keur kedek teh eta mah motor ngebut wow hareupeun aing cek dewek teh babas ya daruas rarasaan teh ngaganggu ka aing tapi lamun make rasa nu sabenerna kumaha make rasa nu sabenerna deudeuh teuing meureun kasepang na ngebut oge meureun rusuh nini na maot atawa indungna di rumah bener sakit teh bener kan tah make rasa mah tah eta teh gedean tah salatullah teh eta gedean oh kaharti bener nama itu atawa indungna teh damel nya bener kan tah lamun geus kadinya mah kana hakikat eta deul aman sagala rupa ge tantra barabar dengean banyak kan model pejabat ye olah ieu duit negara duit rakyat deudeuh teuing rakyat hondiko ayeuna kudu dihakan ku aing teh sarua we jeung ngadahar duit rakyat dah tulus moal innalillahi wa inna ilaihi rajiun asyati Allah mulang kalau back to basic kembali ke semula muncang lebuh kapuhu mun ceuk bahasa Yunani kuno mah ex nihilo nihil pit lamun ceuk bahasa Arab makanya illa makani nya cek lamun ceuk situkul kembali ke lep nah gitu lamun cek bahasa Cina sangcia jauh lain eta cangciah mah dileun tahun-tahuluh diperes eta cangciah cing eta mah cangcau cangcau ada orangnya nya oh bener gara sok lamun geus urin jeung rasa nu sabenerna ai rasa teh nyaeta departemenna teh Muhammad Nur Muhammad. Tapi Kang kuring ngadenge pan innalillahi mah nganu kuraya nu maot. Heeh di dinya wungkul dipakena teh. Aya pasaran digotong oge di jalan jo innalillahi pada pasaran mah dek diomean da ruksak. Cok kadengereun maot teh eta gini. Iya perep lamun dipake neungeul batur coba kembali kepada jalan Allah tong tulus kembali ke semula genti kuwelasan kunyaahan salamet moal Salamet tuh da pigaweun teh oh innalillahi teh berarti pigaweun pigaweun lain ukur aya nu maot heeh oh bener sabab naon gitu sok sebab naon teh innalillahi ente innalillaha apa innalillahi kumaha ya Kang ente innalillaha ente innalillahu oh henteu beda deuleu alif lam na teh aloha ilahi allahu beda beda aloha tanyakeun ka Ayub
Ustad teh Oh nya. dokter engke sakedeung deui Sakedeung di dokter. Oh nya ina. mode Allahu ma alif lam teh alif lam lil milki alif lam ma'rifat tuduh kana kecap kagungan. Oh kudu makan. Allahu nurun Turun. Warna aya nu ngahartikeun Allah teh cahaya eta eta teu lengkep. lengkap kurang keneh barinya. Allah teh cahaya cenah nu matak dikir geuning la ilaha illallah la ilaha illallah buri nyai tah panggih jeung Allah aing oge ti dagor ngeburi nyai gitu sarua Kabari ke tiba buat tina motor kaburi nyai. Anggar lain padahal Allahu nurun Allah nu kagungan cahaya tak kitu atuh matak naon langsungkeun nya Allah nu kagungan cahaya. tak eta kitu ieu mawawanian ngomong teh Allah teh sanes istri sanes pameget Eta teh heueuh akang. eta kulalawora ngomongna Da aya nu ngomong kitu dalang oge geuning aya anu teu istri teu pameget naon. anu lain istri lain pameget mah malaikat makhlukna keneh jadi Allah mah nu kagungan makhluk anu lain istri lain Pameget. nah gitu Oh langsung. Allah teh teu ibuan teu ramaan Nah kitu eta heueuh naon atuh sok aya di nu RR. teu ibuan teu ramaan mah Nabi Adam Oh. jadi Allah mah nu kagungan makhluk nu teu ibuan teu Bapak. Allah teh teu warna teu rupa kitu Oh. padahal nu teu warna teu rupa mah angin Angin. makhlukna keneh heuh Oh dat. ai ka itu atuh nyebut naon-naon atuh nyaho Oh. cukup we nu kagungan urang sadayana nu kagungan nu ngajadikeun bumi langit sawarga sabab kapager kudat laisa kamislihi Saeun. moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge Oh sakotret oge. nu matak kembali back to basic kembali ka dunya urus sejajadianana Oh di antarana yo ai itu leuweung nu saha Tu Allah. pan Allah mengajadikeun leuweung teh jeung tatangkalanana nah atuh diruksak ku sia lamun wani ngaruksak wani melakan deui goblok Oh. Moal Kang ayeuna mah sumpah ngalabelut disetrum disetrum beak atuh. atuh nog narik megar teu teu tulus engke kumaha nasib anak incu teh nyahoeun ngurak Aya bener. Benar. Sok. Incu urang mah kan saeutik gedena teh budaya dileungitkeun leungit. diportas Di portas saeutik saeutik. pe Moal nyahoeun anak urang mah ngurak bener. Tapi keur bae sakola. tak kitu euy kudu waspada teh kitu muka syapah Tobros. apal siling muka syapah Naon muka tobros paningali teh kana la ilaha illallah. Jadi Sok, gitu. lain panon lahir wungkul nya nu model belut nogan kumaha teh? belut nogan ngarepe Ngeunah meureun. heureyan ku urang urekan gitu capluk lesotkeun deui belut nogan Heeh. itu kitu-kitu deui capluk lesotkeun deui Dicoog. eta teh panyarek Allah padahal Oh, ulah di Allah. ulah di Allah aing teh keur ngenog ngalobakeun deui endog keur sia anjing cek belut teh kitu Namun belut bisa ngomong mah. lamun bisa ngomong mah ieu mah bener dia leketek Dia atuh teu megar nogna teh keun antep cenah loba mun urang loba, geus loba. lieur pisan da ajab atuh terus manuk dialahan di leuweung hileud loba Ngabreng gitu. orai dialahan Beurit. beurit riam pan ajab ka urang Beurit di Allah Cina ngabreng. eta sia mah meuni geuleuh-geuleuh teh ka Cina teh tara nyamuk si koplok mau ngomong teh sia kitu loba bati ti Cina teh sia tina dagang HP dibere sabaraha sia duit ku Haji Didin kita ngomong gitu alah ampun aing nya Bener Kang. gitu daek nyaring peuting mah ilmu pada Ilmu yang rezeki. Ari buat baga nyaring penting. ayo mah rajeun daek nyaring peuting aya pangabutuh Kakara. jadi ibadahna teh ditukurkeun jeung pangabutuh jadi jual meuli jeung Allah teh gerak malah pangabutuhna teh ditarget deui Target kumari. meuni husi kos we salat tahajud Allahu akbar Bohong. Abdi yang ojek. Allah
Abdi hayang motor. menyem. Allah. Teka dibubutkeun tara oge. Ai pamentana ditarget. Ditarget kumaha? Ya Allah, pun anak hayang kebuli ojek. Muga-muga ya Allah kitu ditarget kumaha lamun Allah dek ngerebus. Da mah beunghar anjeunna mah. Bener. Kumaha itu kumaha nu mere. Rek kedele ketika tampi. Nya, Kan urang mah usahanya Kang. tong ditukeurkeun atuh cing ikhlas we cing ridho dina ibadah mah. Aya pengabdian. Keun da utekna ati oge uningaeun anjeunna mah. Benar. Heuh. Benar Kang. Model tadi nelponing tuk tak gitu. Untuk pingpong untuk Apakeun nomerna naon? Allah. Subhanallah. Subhanallah. Naon? Sucikeun hate eta. Dicontohan ku Rasul urang eta subhanallah subhanalladzi asra bi abdihi. Wah, eta Kang. Tuh diangkatkeun bersih model. Oh, Nepi ka Sidratul Muntaha tuh. tapi ka adulensinya ngobrol. Ulalawora nya. Leres. Nya, Sumohon tong ditukeurkeun ibadah teh jeung pangabutuh. Kawajiban we eta mah. benar Kang. Bener? Leres Kang kartos enak mah. Mulai Eh. mulai disuk soal. Dah. Nanaon ini karareueung. Naon berwek euy. Heeh. Sing paruringkak teuing eta. Auzubillahi minasyaitonir Singlar. Bismillahirrahmanirrahim. Di Cai Una Jaya di darat Jaya Una nu calik di Sirat Cai sang ratu mut putih. Bumi mengabanya mingkem bet balalager jurig di dieu ulah galuh ulah jadi. Ulah jaya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ulah jaya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonir. Naon teh euy? Teuing babaraha ka. Oh, bener temat tuh singar teh geuningan. Si kene nya aing teh ngomongkeun hukum. Aya aing keur ngadoa ngaberwek ngagebeg. Mode aing mimiti tahajud, aing ge prosesna kitu heula. Aku bakal jika Caritana dewek teh hari tahajud, enggak penting. Allahu Akbar. Aduh. Lekoh, Lekoh karareueung ah. kretek cenah beurit digigireun. Allah. Tetulus belenjang ge. deui. Pengalaman hidup. Ai jalan makan tahajud sieun. Padahal beurit sebenarnya mah teh. Pandina bayangan aing teh juri. Alah, ampun. Eta dina hayalan teh mah. Alah. Alah. Tah. Moal sora bodrek gitu. Da kitu sanau. Aya naon pot? Lan, aya naon? Gan aya nu ngaberwek gan. Di lemur abdi ge seueur nu ngaberwek. Aya. Aya kan. Aya kan sok bau peuteung. Berewek aya kan sok bau peuteung. Belah mana? Payun lah. Pot lan sora naon eta? Asa nguping sora asbak teh. Cing wah suanten naon wah. Asbak rabi. Abong di leuweung ja. Aya anak ganeng. Kakolotek doraka masih eta. Naon ah? Hadi geura euy.
ada di Luwung merupa-rupa sasatuan di Sarada meureun. Ulah loba dedengean. Ulah loba ting dedengean sababna Leret atuh. Karena tincakeun teh. Jadi we cilaka ku pamolah sorangan. lain aya sugan teh lomang. Tadi kuring teh borogek, we efek teh gebrus. Kadinya kana lomang. Geus juri ngomong tadi kitu-kitu sia ce. Ragaman teh sia. Eueuh kuring teh meuli reuwas. Tak kuring teh gebrus. Untung teu kahanap. Ngenaonan aya sia kikituan. Ai buah sia lalieur sia teh. Buah garelo. Mereka bawa Ya cek kayak oge nular penyakit gitu mah. muka bawakeun atuh. Ampun. Sarombongan jadi terlibat kabeh ieu. Alah, ampun teh. Allah, toke do kitu sia teh. Dasar geus lalieur. Aja kagak naon iwung. Jauh-jauh we jeung ieu. Lujeng tepang wanara nuhun satria. Kekejang samar-samar ieu dewek teh su. Nya Pak Bige. Kakang Semar, iya nun. Aya makhluk aneh. Naon itu kelenci agak lain. Monyet. Ih, kelenci. Lain yang menikah sehat gitu monyet. Eleh ku monyet kasehatan. Ai jelema menikah ruleuh. Ai monyet tapi ka mulus gitu. Kaing sia mah. Eleh ku monyet lieur kesehatan. Lain eta meuni bodas kitu buluna kabehnya. Oh, meneng ngaplak ka sutra kan. Oh, di urang mah beungeutna wungkul monyet teh. Bodas teh Saha? karek beungeutna. Heeh. Eta Teuing dek ngabodasan ka handapna teh moal. moal monyet kawinan mah kitu. Ka saha teh sia teh? Ka monyet. Oh, sugan teh ka urang. Geuning karasa kana hate aing. Bapak monyet lain tong amek curi sia. Aduh, bunga sekali. Alah, Bunga pada kekenangan. dararamang sadayana Aya panges. muju. Ada apa pangna balad-balad saya harap datang ke hadapan Anda? Ada rapat apa? Ada acara dadakan. Aya maksud acara dadakan? Heeh. Mana? Maksudnya aya perlu maksudnya aya proyek. Aya proyek. Ya bahagianya Proyek badag-balagan. badak gede. Lah aya kabagjaan sekarang saya. Manfaat datangnya saya. Anak saya yang parawan hayang kabaya. Kabaya anyar. Hayang jalan-jalan ke Samarang, Ka Jakarta. ke Jawa, ke Jakarta. Ngan moal teh ka Solo situ. Ai ke Solo kagak. Gitu we situ. Kan ke Jawa sama ke Pamalang, ke Batam. Gitu we ka Batam, ka Karawang paling ke situ.
ini teh berang kagak malam. Oh lain mana mau ngomong tedina awe terus nah ada kahayangna bisa dina gitu. Nah jangan lain ulah Kudu kaharti ku batur. kaharti si kaharti ku batur ngan eta we dina wungkul teu bisa nyebut kagak i kagak kagak ai nyebut cau bananas cau teh bananas bahasa Inggris temu atuh ya bahasa apa saja asal napak ai nyebut Brebes yang banyak bawangnya anjing Petani bawang, bener. Ari nyebut leungeun panangan tangan sama saja ai suku alat ngalangkah ai huntu alat baranghakan ari irung alat napas sirah kepala mastaka sama saja betung padaharan duh ai ceuli alat pandangaran atawa alat nangkap kata-kata ai jauh angang ai cileuh hampas mata anjing ya ai nyebut welu waduk hampas kadaharan jalma ai ngising kababayan anjing ai nyebut Cirebon jalan ke Jakarta Tapi benar kahar. ai nyebut Kenteng asa tanah lain sanu hese ieu nyanyi Wah bisa. mangga Selawakan apa? kagak akan bangga saya mah gampang saja mangga apa budak letik bisa ngapung anak-anak tak badag ngawang-ngawang ngapung sok tengah puting ngawang-ngawang na pada malam eling-eling mangkai eling apa eling-eling mangkai eling sadar-sadar mangka sadar rumingkang di bumi alam hanya jelang kamar capada dharma wawayangan baik dharma wawayangan saja anaknya kasasar lampah sama anaknya kasasar lampah nafsu nu mata kaduhung hese aji hese jauh sia apa nafsu nu mata kaduhung amarah yang mata kanyaka bener badan anu katempuhan awak yang katalang sara aing nyebut bujur pantat nyebut kanyut tatanggana palangkakan bener aing nyebut bool liang tai anjing goblok geuning becus ya katipu aing
sing kendangan aing teh datang aing muni jara rempling eueun di sada hiji-hiji acan jeung bararaeud deui kendangan leung mun karana resep tah itu mah geuna genaheun ke sinena duh wah sengakan atuh euy ujar rempe abong teu dibayar baik aya naon ieu teh aya naon aya tewakeun aya tewakeun saha nu geuring aya tewakeun goblok aya tewakeun pugu si eta mah bolot budeg sidik tore ditanya wae aya tewakeun jelema ayeuna pangbebenyokeun ku sadarea geus lamun hayang bisa ngaji tong di dieu datang ka itu datang ka ditu mawa orea keur bawang kegeus maneh ngorea bawang tah sorena ngaji jeung uing jadi balan aduh aya tewakeun heueuh salamet dunya akhirat maksudna oge anjing lain jauh bisa dileuweung hayang apal Fatihah aduh aya jelema tewakeun aya jelema tewakeun ulah diheureuykeun Fatihah lain Fatoha anjing aing ngomong jeung nu budak jauh-jauh ulah diheureuykeun agama mah aya tewakeun anjing geus wa iya kanastain eta Fatihah kabina-bina teuing der kana elep kanastain naon goblok aya tewakeun opatan nya apal urang oge Umar Usman Abu Bakar Sayyidina Ali bu nepi ka teu nyamung doi kumaha pikiranana sia di podaran bae anjing coba beuki ngalantur we sia teh innalillahi wa inna ilaihi rajiun bapa maneh maot anjing kabina-bina teuing sia teh duh naon pajawatna keun bae tong diceungceurikan meureun da geus nasib urang eta mah anggur doa anjing karunya bapana maot innalillahi anjing tong diceungceurikan keun bae keun bae da geus nasib urang meureun aduh lain bapak aing pae anjing kanker aduh
kanker ganas aduh nya leuheung teh kanker sawo oge atuh kanan penyakit aduh ampun aing ngomong jeung nu budeg ya saya mau nulis ya goblok tulisan tuh cara jelas sok baca anjing sok baca dan jelas nulis naon teh baca kumaha lamun kuing dek dibaca sok baca oh atuh teu kudu ditulis apa geus aya dina otak ulah langsung lain syakartum pake wa ta'adana rabbukum la in syakartum la ajidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid nah ada lain eta aing mah jauh-jauh lain oh sugan teh lain syakartum lain bapak uing pae iya tuh mun kita tadi lain gitu oh pan gitu anjing pan kitu ditata lain bapak uing pae tapi dihareup aya teh mana ka itu ka ditu anjing teh dihareup aya tetelo tewakeun anjing naon maksudna aya tetelo tewakeun lain bapak uing maot tapi dihareup aya teh telo anjing aing salah nulis goblok aing salah nulis aduh muni eraeun hayo tewak bangga hiji